Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna urang diajar ngeunaan rarangken barung jeung rajekan Dwi Purwa. Rarangken barung nyaeta kecap anu make rarangken hareup jeung rarangken tukang. Contoh rarangken barung teh loba. Tah, ayeuna mah urang diajar ngeunaan rarangken barung kaan. Rarangken barung kaan gunana pikeun ngawangun kecap barang jeung kecap pagawean. Contoh kecap nu make rarangken barung. Kecap dahar ditambah rarangken barung kaan jadi kadaharan. Hartina nyaeta naon-naon anu bisa didahar atau apa saja yang bisa dimakan. Contoh kalimahna nyaeta dina meja makan ngabarak rupa-rupa kadaharan. Contoh kecap nu kadua nyaeta kecap adil ditambah rarangken kaan jadi kaadilan. Hartina nyaeta paripolah atawa perkara adil. Contoh kalimahna nyaeta keadilan teh keur sakumna rahayat. Contoh kecap nu katilu nyaeta lepat. Artina salah ditambah rarangken barung kaan jadi kalepatan atau kesalahan. Hartina nyaeta perkara nu matak jadi lepat. Contoh kalimahna hapunten samudaya kalepatan, yang artinya mohon maaf atas segala kesalahan. Materi salajengna nyaeta ngeunaan rajekan Dwi Purwa. Dwi hartina dua, Purwa artina awal. Jadi rajekan Dwi Purwa nyaeta kecap anu diulangi dua kali awal ngangna, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu kata yang diulangi dua kali di suku kata awalnya. Tah, ayeuna ieu contoh kecap rajekan Dwi Purwa. Aya kecap bayar jadi babayar. Aya kecap sapu jadi sasapu. Aya kecap tanya jadi tatanya. Aya kecap kumbah jadi kukumbah. Tah, kecap rajekan bisa dilarapkeun oge kana kalimah. Hayu urang titenan kalimah anu make kecap rajekan Dwi Purwa. Contoh kalimah anu kahiji, sanggeus babayar manehna kaluar ti minimarket. Anu kadua, Ema keur sasapu di buruan. Nu katilu, Bi Enok keur kukumbah piring di dapur. Nu kaopat, ulah era tatanya ari teu nyaho mah. Sakitu wae pangajaran kanggo dinten ayeuna nyaeta ngeunaan rarangken barung jeung rajekan Dwi Purwa. Supados hidup langkung paham deui, mangga hidup kerjakeun pancena nu aya dina buku paket. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng patepang deui dina video pangajaran salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.